Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wasta abdi Denisa Alipia Widyanuri ti SMPN 11 Kota Sukabumi bade macakeun sajak anu judulna Sunda Tandang karya Yayat Hendayana. Kiratabe goong maneh jalu ngadu handaru jeung suara goong nulian. Malar batur nyarahun hidup teh geuning tepireun. Lain mangsana urang ngadedempes hees dina wanci kudu nyaring. Lain wayah urang leah balap manderikeun maneh majar teh da lain eleh. Tongkat talikung ku tukang mangsa cancang ku tambang beunang ngarang sorangan. Hese incah hese langkah dicangreut ku sarwa ulah. Akon-akon adiluhung tabeuh goong maneh jalu geus meujeuhna nempak dada baheula dicarek soteh keur jaman silih eledan ayeuna mangsana tandang mencicing wayahna nyisi. Buah kira teunung kira ludeung kira nyora sing pertentang anjeun mah laun bagejing jalu tapi cantik siap taruh. Bro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.